Aduh, aing goblok ketemu aing mah. Itu barang batur sebagai aing mah. Aduh, sila bolaan. Nganjuk-nganjuk maksa menyokot buru-buru cuma lain nganjuk sama madok. Jabarek ke pasar balanya sekarang rosong itu ke pasar balanya kudu ditanggungan ke saha itu warung tinya elah cepiah sugan ayahnya ditanggungan we sakedeung ah. Assalamualaikum. Salam. Cek. Aduh, untungna aya. Naon? Ya. Keur naon cek? Keur nyeun podium. Sedeki aja podium ya. Cek, untuk kemana-mana? Henteu, paling aya acara oge ke sore. Sore. Ka mana cek sore? Eta nampingan dalengan. Aduh, kieu cek. Kumaha? Ya, abdi teh rek ka pasar. Rek balanya. Balanja. Balanya ka pasar. Ka pasar. Tah, mi HP warungnya nitip. Mau HP. Nitip ku Oce jagaan warungna. Warung abdi. Jagaan lamun aya nu balanja ulah kitu. Justru mun aya nu barang abdi cadangan tuh. Oh, terus kita dijagaan. Salah atuh ampun. Mun teh dijagaan, meureun ku aing warungna dijagaan. Lain. Nya, engke Oce ngajagaan warung abdi. Di ditu abdi erek ka pasar balanya itu terus karosong. Oh, rek melila moal. Moal lila. Hara omat engke bisi aya anu nganyuk ulah dikasih, ulah dibere. Komo si ieu mah cerenren. Si Renen? Heeh, kenal. Sok anjuknya. Sok. Mit amit teh ngomong cenah duit mah loba wae. Kadenya ulah ini ka ucut geus loba teh ngahutang wae, nyokotan wae. Berarti enak ngajagaan warung. Ka itu, ngajagaan ke kuliah. Benar. Di kuliah. Sugan teh ngajagaan nu moal kuliah kayak dibekelan ongkoh. Berarti orang jadi eta non teh penjaga eta teh ya. Kasir. Ya, omat nu ngaranna cerenren lamun nganyuk aya kadinya ulah. Kontan bae. Kontan mah bae. Bisi ke diolok ulah nya. Moal lah budak eta mah nyaho orang. Atuh ece ti payunnya ka itu engke diantosan di warungnya. Make ojek. Lempang atuh da deukeut. Ya, lempang. Oh, itu timbang 11 kilo lempang we lah. Lumayan di kuliahnya engke. Atuh mas barang heeh. Ka itunya. Ka ditu. Ayo, assalamualaikum. Salam. Aing mah urang arek meneran podium anu pesen. Kalau kita ngajagaan warung. Urang eueuh pesak, eueuh dompet anu da duit oge di talian dina beuteung si Murad nyaah duitna eueuh deui sakieu-kieuna ini kita jadi kasir aing kasir mah sok ngaliangna jero taneuh lain nu jiga di eta teh meureun anu jiga di moal meureun kitu urang mun anu balanja mayar ka urang cobaan ku aing sia pokona mah ku aing dijagaan ku aing mah bebas ari kasir mah lah beak sebara-bara ge aing lah orang Cek. Ayo, dia. Tah, di dieu. Oh, orang cicingna di dia. Di dieu jagaan. Orang kieu we nya. Kumaha sok diuk rek nangtung kumaha euceu bebas lah. Oh, penting lamun aya anu balanja. Radangan. Ulah dijagaan ulah. Ngajagaan bari ngaladangan. Oh, ngajagaan beuh sok pangarep pesan naon deui. Oh, kumaha atuh alieur aing mah. Iya ditawaran ditanya rek meser naon. Oh, gitu. Mangga gitu. Anu juga di mall, bukan warung. Ya. Iyalah. Mangkatna ka warung, ka pasar ka itu banyak. Nitip kade di dia. Alus ci bajuna. Ih, atuh tuh, ampun aya nu ngirim sia. Buat juga hap-hap. Gitu ah. Jika cak-cak jang-jangan. Kok beureum aja. Geus mah. Kade sia di dia. Kade si cerenren ulah dibere mun nganyuk. Kalau lamun kontan mah empek gitu nya. Empeknya. Kitu nya. Sok lah. Jagaan.
Kada ulah penting balikna. Moal, sekedeng. Orang jadi kasir. Aing kode tidak nyanyikan hargana sabaraha. Amun aing nu meuli mun ku aing teu nyaho. Sabado tengah nu penting mah ulah rugi meureunna aing. Can aya nu balanja keneh wae ieu. Mana nya? Rek balanja moal. Orang keur jadi kasir. Waalaikumsalam. Mangga. Nya. Besar lilin. Mana lilin teh nu kumaha sih? Maronyong. Iya. Kah, sabar hiji? 3. Oh, 3. Iya. Kah. Nah, keheula orang hitung heula bisi salah. 1, 2, 3. Sabarahaan sih? Biasanya sabaraha? 1.000 teh 3. 1.000 hiji. Oh, 1.000 teh hiji, berarti pulanganana 7.000. Pulanganana 7.000. Engke we lamun aya jelemana lah. Urang teh nya besi salah yeuh lilina bawa, kada tong dihuapkeun nya eta mah lain dahareun. Ta ieu duitna. Pokona ge lamun ieu mah pulanganna 7.000 nya eueuh pulanganana. Tuh cek aing bingung aing mah. Aing nu balanja sakali ge kuat gempeur teh nyaho hargana. Kadahara naon nu kieu. Tah ieu cap kaki 3. Ilmu Waalaikumsalam. So, kalabat. Gini aja. Aing teh tangga jagaan warung. Tadi ge aya tiluan nu balanja ku aing jagaan. Tadi ladangan. Nya tadi jagaan, orang tadi oge. Gini aya aja. Arek balanja. Urang rek nganjuk. Hah? Aju aja ya CS ane aja. Ya, tadi tuh urang teh katalatahan kudu bogana. Bapak kawan bogana. Bukan aing kesalaku di setia aing tadi balanja teh nyaho hargana. Intinya urang rek nganjuk asin. Terus nganjuk kerupuk gorengan. Rek dahar teh boga degan sangu. Ya. Nganjuk mah orang bingung kena bebejana kumaha mending kena kewe aya waktu nganjuk mah khusus. Khusus jam jamna. Aya jamna. Jam sabaraha? 2:30 subuh. Nya tutup baru nanti. Berarti ulah nganjuk seteh. Nganjuk aing teu bingung. Cenah, lemah tuh mumpung eueuh nu bogana. Ya, siap meuli naon emangna butuh naon? Lauk asin, Heeh. iya, pecin, tadi teh nu eueuh teh terus gorengan yang kerupuk. Ya, meuli kena silet we nya. Ayo semua tuh jelas mau bisa didahar, lain kuda lumping. Aing carekanana ulah engke we tong anjuk-anjuk ayeuna Ya dah, minta ketempuan ieu kudu bogana ieu. Teu katempuan oge ke barang ngarubuh aing bingung ge teu eueuh dianan kumaha. Yang beja keur ku ece ku ucing gitu. Moya ucingna geus di daster. Aya ucing make daster atuh. Yang beja keur ku ucing gitu loh asina. Ucing pajeung kuing. Teu aing ketempuan moal. Nya cenah. Atuh ece makan solmet yang urang. Solmet naon si ai palebang nganjuk solmet sia mah palebang gablek duit ka batur. Nya api-api teh nempo jeung ece mah gitu. Aneh mana api. Atuh cek Engke lah nganjukna lah geus 2:30 subuh. tutup warung lain mah dahar meureun. Ampun bukan orang tadi meniruah suka teh. Keur mah barang hakanan teu bergiji uyah doang jeung asin. Uyah asin eta asin ongko. Cuma nganjuk. Keur bae atuh cek ih nya. Hayang ngelel asin tapi. Mananya asin? Ulah nganjuk. Kira di mananya nanana asin? Semari nganjuk ka aing ka dieu ari mayar ka kontan ka batur aneh aing. Ya yang di mananya asin? Geus tong sagala eta tempat-tempat kira teu manjut duit mah lah. Salah. Aing mah. Tong itu abis ngaleuh hitam batur teh. Ya heula deh.
Mana ya uyah Oke we ngupil tuh uya lah senang. Teu boga duit mah Oh ulah iya kata lah. iya asin iya. Aing mah Iya tah. aing mah ye alah. Iya. Ye aing kumakin atas ya. Ya kitu. Ren. Si eta bayar heula satu batur. Aduh aing goblok satu aing. Itu barang batur coba aing mah. Aduh, sini bolaan. Nganjuk ku maksa mau nyokot buru-buru cema lain nganjuk sama madok buset ren saya semua untuk acara roplok semua nyokot aku maksa nganjuk teh maksa aneh siapa yang bejakeun sama Nesa ren aneh aing mah paling sumputkan kirain balik deh lu bating nyumputkan oke dah hese aing mah suran renta soalnya ke susul kok kayak mana susul ke orang sih itu orang datang batin bogan